Sok, ayeuna tebak dina jero beuteung mama aya naon? Pasti enak ajahnya. Oh, jadi kieu kalakuan maneh di luar teh sia salingkuh. Kan tadi ku mama geus diizinan. Isuk-isuk ngomong papi ka mama. Malam ayeuna hayang pangmasakeun naon? Terserah we atuh. Lain terserah ngalieur kudu masak eta teh. Ya geus atuh opor ayam. Oh, ayamna keur mahal. Orek tempe. Tempe mang soleh bubuk butut. Sambal we jeung endog nikmat tinggal teh euy. Cabena mahal maneh teh. Nya geus atuh meuli we ka Padang. Ai maneh teu ngahargaan urang teh hayang pangmasakeun jang maneh. Ngomong we atuh pasakan urang teu ngeunah kitu. Payahan ye aing ye bunuh anjing hati aing lancar. Hati aing teh iris-iris goblok. Pak, libur panjang. Enakan orangnya Kapan teh yuk? muah. Bau buru-buru dan kesentep. Nyanggeus we tuh nyewa pila di puncak. Usum hujan. Jalan leueur. Ke kebun binatang atuh mah. Capek. Muter-muter. Panas. Nyanggeus we tuh mah di imah nyobaan resep mama. Tuhnya. Tiap diajakan liburan pasti nyebut nate di imah deui. Tak usah nyenangkeun pamajikan. Geus we lah. Abi masak ayam ungkep, urang make sambal. Hayang make sambal naon? Sambal tomat. Paman lagi harada jokin hasem. Sambal tarasi we atuh lah. Apaan tarasina ge can meuli da beak. Yang geus satu. Sambal teri we nya. Nyaho aing teh ada geulis ararateul tah awak bikin liang bool ararateul aing teh areugi goblok. Maneh urusan sambal-sambal wae riweuh, protes wae repot. Dolos anjing ini mau bunuh diri. Asa ku saya jadi janda anjing saumur hirup goblok. Mah, apa tuh ngajero beuteung bapak aya naon? Papah mah nya dina patuangan bapak mah atuh aya sayur kacang tadi, goreng tahu jeung sambel. Salah tuh mah lain eta. Naon atuh martabaknya? Lain. Bajigur meureun. Salah, pokoknya mah lain eta. Lieur, sok aya naon atuh? Tah, ngajero beuteung bapak teh aya gajah. Wah, nah bisa gitu. Mah, bener mah. Tuh, tinggal itu lalena ngacung. Bapak, mending tong kitu sok jadi asa kumaha mah mama. Mantapnya mahnya. Sok, ayeuna tebak dina jero beuteung mama aya naon? Pasti enak ajahnya. Sanes atuh, Pak. Aya naon atuh mah? Napa tuangan mama aya cengcelengan. Nah, mah aya cengcelengan. Tuh tingali paranti ngasupkeun artosna. Gede liangna mah. Nya atuh kedah kitu. Mah, iya cenah anak gajah hayang cengcelengan. Ayo atuh. Ayo teh mah. Duh, ngeunahna ngaroko ya wong sedahar mah. Ngaroko wae maneh mah geus dahar teh. Yeuh, ngeunah pisan atuh da geus dahar tuluy ngaroko. Sakali-kali mah ganti atuh ulah ngaroko wae, ganti ku permen. Geus eta ge diganti ku permen. Terus kumaha?
Nya eta teh hurung jeung tengah boleh ke permen mah. 3 jam permena lain disunut cigara ku maneh. Maneh teh anger ngarokok deui. Bae atuh, da ieu mah karesep. Mana garesep geuning ngarokona bapak mah. Eta mah moal naon? Moal jadi matak. Ngeunah nu aya. Naon bedana atuh jeung rokok nu tadi teh? Rokok eta mah matak pae. Nya eta mah gampang atuh tinggal ngahurungkeun deui. Ieu eta ngomong jeung jalma burung mah. Sarua aing lieur ngomong jeung maneh teh. Ma, hello ma. Hello we. Ma, aa teh resep selfie mah. Terus Baik. nya bae we asa ulah sering-sering teuing selfie-na. Moal atuh mah di saat hayang selfie we pasti selfie. Jig bae. Siap. Nuhun mang si izinan nya atuh mah nuhun nya. Oke, siap. Rek ka mana? Ka hareupe lah rek meuli udud. Nih, pak ka deui geura. Aya naon deui teh? Aya naon deui? Lain, mamah rek ngilu yoga bae teu Pak. Bae atuh mah rek yoga mah cuman ulah sering-sering teuing mah yogana omat. Bener ya Pak, bae. Nya atuh sok bae. Bener. Bener. Nya atuh nuhun ya Pak. Nya atuh bapak dek ka warung heula dek meuli rokok. Nya atuh mama gerek siap-siap pulang ngilu yoga. Anjing. Kamu yang naik itu sayang. Ini aku susah. Nah, sok kamu lah tuh lah kamu teh. Awas! Kamu goblok, awas gitu. Oh, jadi kieu kelakuan mana di luar teh? Sia salingkuh. Kan tadi ku mama geus diizinan. Isuk-isuk ngomong papi ka mama. Ilah, aing ngejiran mana salingkuh. Kan tadi papa ngomong isuk-isuk, papa teh resep selfie, tah ieu neng selfie teh kabogo aa. Tah mamang kabuktian selingkuh jeung si botak. Naon ieu? Apaan kumaha diizinan? Ira aing ngijinan mah mungkin salaki ngijinan pamajikan selingkuh. Pan tadi mamah ngomong isuk-isuk bae teh mamah babarengan jeung yoga. Tah iya Kang Yoga teh. Ayo. Ayo balik. Nyangu. Goblok lain ulin-ulinan nu jeung si botak teh. Nyangu di ditu lain jeung oge kebon awi. Lain ulin-ulinan jeung si botak tuh nu pikiran teh selingkuh we jeung selingkuh. Tuh beresin imah. Nyangu ngejo.